Marco, di mana mana si Marco teh? Aya naon mah manggil urang sedang ngeduk sepiteng di gerak. Jang ngomong-ngomong eta maneh ka dia bikin gopet wae tuh. Iraha gantengan maneh, Jang. Sugan tarik naon aing mah ka dia tarik dihina we nya. Teu kieu Jang kan mak terek inget arisannya. Maneh eta ulah poho nyangu. Tah beasna aya di goa heueuh. Heueuh. Rumah tuh kade heueuh Jang eta nauman dek nyokot biasna kade eta aya ranjau tah. Di goa teh aya ranjau 300 siki kade katincak we nya. Hake lamun maneh ningali karpet pas ka goa kade eta ulah tincaknya bahaya. Tong main tincak wae eta teh ranjau nya. Eta teh jumlahna teh 400 siki kade we katincak we umat urang mah nya. Dan pun karpet teh aya tombol jang ngahirupkeun nuklir. Lamun maneh eta katincak eta karpet otomatis sadesa hancur. Tapi sameme maneh asup kana eta goahnya maneh bakal nemu ngaranna panto. Eta teh panto otomatis kur bisa dibuka ku sandinya. Lamun maneh eta salah ngasupkeun sandi, wah bahaya. Maneh bakal ditembak ku penembak jitu. Dan FBI tersebut menggunakan AWM tingkat terbaru, membuat penggunanya tidak akan pernah meleset dalam satu tembakan. Dan yang penembaknya itu sudah berpengalaman 40 tahun, jadi jangan khawatir tidak kena. Jeung KDW tanya dina ruangan sameme asup ka panto otomatis teh, mak geus masang roket nuklir kurang lebih aya 30.000 roketnya anu siap nembak eta lamun sandi panto eta salah. Kitu cara nama urang modal meureun.